Kamana iya kotok di sa kandang ieu terbalik. Si hutan gitu keur penting tuh di tongan keur magrib. Entak ngamuk inung kolotna ieu lamun nyak mah. Geus beri tinggalin ku si Abah. Kotok teh di kandangan saya mah kemana di jelmana? Tam. Nasi mak, ih gorowokan bae isuk-isuk. Coba kan heula gerakan. Isukana jeung gorotoan bae. Mak, ih, ai gorotoan bae. Iya, keur sore dia kotok dia asupkeun teh ka manteu. Atuh teh mah biasa lagi jeung asup sorangan. Ih, bolongan balagi tutupan teu. Atuh teh mak, kepenting koeng pohodin teh ditong. Teh mah dia mah, engke lamun ambudenya mah ieu kotokna leungit dia mah marahan. Geus bertingkah deui ku si Abah. Ka kota ieu deui. Kotokna leungit. Barang bebe, kumplit ada kotok eueuh dia geus teangan teh udah. Ih, si ambudenya mah ngamuk. Masa aing mah neangan mak, ih. Atuh geura unek aing. Atuh mah bayangkeun juga ngata kendale. Geus gampang mah. Ini kan kotok heula geus senang naon ambud dia ngamuk engkana. Aing deui, ih. Buat kieu juga ampun aing mah. Aduh, kumaha ieu nya? Kudu kotok naik koeng dipencit keur peuting jeung si Apin pake ngaliwat. Kumaha neangan ieu mah? Neangan si Apin heula ah. Geura bae tak kotok teka panggih mah ku aing. Di babuk ka si Utan. Pugu nu dicarekanan ku inung kolot mah aing deui lain maneh mah. Mana deh ieu? Aduh, ya si Madon ngisi paraban can eta kotok aing ya. Dasar masih Abahna kabur ya di imah. Sugan setengah di parabankeun. Kemana seta? Ih, ja itu seta. Di kadang kotok ngisi paraban segala nama eta lah. Mana deh kotoknya aing mah? Ribet. Padan. Ngisi paraban kan kotok aing. Teh malah ka dieu di tani nini. Ngisi paraban kabeh kan eta kotok aing. Ya alhamdulillah ya gela, lele unu pe. Gitulah dia parabankeun kotok aing. Bebek Jepang aing aya kan eta badan? Aya. Kotok aing kabeh eueuh. Aya kotok ge. Oh, soalnya tas si Bangkok eta dia meulina mahal di Trali. Gua iya kotok mangkokna eueuh. Oh, kemana dia ih? Nyaon atuh bungkus utang. Dikerdiri kan Jangan dia ih, eta kotok paling mahal dia ih. Ini kan dia eta mah kotok paling mahal aing dia eta ih. Berdiri kan utang. Atuh dia eta kotok beler arana ge dia ih. Dia Atuh war colokan bae kayak beureuh dia aing. atuh mah dia kudu kireun deh. Atuh orang teh pandi ku utang. Iya, awas dia koe lamun teh kapani ku sultan mah koe dipencit. Pencit kunaon geus atuh nyeri. Geus atuh hari geus kadu tuh ka saung lah amuk-amukan di doang dak leutik. Iya, atuh dia eta mah kotokna ge. Kan didirikan. Sigana melok lele aing ge aku dia pakai nyatu. Entar lah mah kalau asin. Awas bae ku aing dia dipakai nyatu mah. Terus kumaha eta kotok aing? Atuh teh diilikan yo sultan keur diilikan. Eta don. Bapak dia nya aing ngadenge habar. Eta kabur jeung si Jubaida cenah. Atuh teh nyaho aing mah, jeung aing ngadengena kitu. Ulah ka sok-sok ujon teh hirupna. Langsung ujon. Atuh kan ngadenge kabar arana ge don. Eta abah dia lamun bener kabur jeung si Jubaida. Balik modar ku aing geura. Moal sesa ka tulang-tulang nacan. Pencit kunaon. Atuh anda dipencit ku aing sama dibebak. Ulah ka ieu kadi-kadi tuh. Engke heula ngilikan bukti heula ka karak betul mah. Geus aing sabodo amat lieur ieu kopi sadon. Sultan meureun teh nyaho teuing. Ini tinggal saeutik atuh aing seduh-seduhkeun kopi dia mah. Deuk-deuk ngopi, suruhkeun kopi aing di dieu di titah doang teh. Aduh. Asa arah hirup ngopi mah nya, Don. Mah dia belan ulah aing. Ya, sedap enak betul si kuari yuk. Bukan buah-buahan yuk. Untuk kuari ini mantep mah yuk. Aduh, kumaha ieu nya aing geus kieu. Sapirakuna aing kudu maling manu batur. Mana ge aya nu kos ulang indung aing, nu makolot aing.
Kotok nage bagus nih dong kolot aing mah, buk nage disetik. Siapin kemana deh saya tetap bertanggung jawab amat ngajak mengaliwat cokot kotok nu aing deui. Gerak bae koe siapin eueuh ka dieu mah teu nongol. Teu mantuan aing mah. Kaci aing mah mun aing dicarikan kumaha aing siapin teu mah. Jadi ngadahan naga aing dua adi siapin. Wah, kebeneran ya si Utem. Ajak maling lah kowe. Kaci aing mah pin dia pun teu aya pertanggung jawab sama sekali. Tep! Woi. Kaget aing bae dia. Ya lamun ngalamun pulah pilih hajon amat di handap tal kalapa lagi bae katimpa kalapa ke pae. Mending dia lawan pae ka surga. Kumaha lawan ngarebek dina neraka? Sareg nulungan. Ngomong dia dong bener. Kudu dia gesok maling capin lah. Iya dia kotok ambu aing kumaha da ya pin dia ma aing tuh ngawak-wak. Atuh kumaha tem dia jangan senah jero beuteung kan dipodolkeun. Yo, kitu burung. Atuh aja indung dia aing mengawak-wak bae ka dong bebek. Gas pin aing mah dung wah ka kieu-kieu kitu aing mah urang kudu maling kotok pin gantian nu maing. Atuh kumaha kagantiana nu indung kolot teh bukna ge disetik. Enggak sih gampang eta mah bawa orang ka salon. Saya udah. Salah saya. Hangga sih lah, waktu natera dohor burung aing nek balik ke lah kaing sore ka dieu deui. Lamun eta kotok can katimu geura bae koeng dari ya. Oh, aku mah ambu bae sok atuh balik. Aing nek sekalian neangan ieu BBN baru di jalan sugan nimu tau urut di mana tadi mana burungnya. Tuh, salaki tuh pemajikan cak Atuh ulah elek ku si Ama dia main ge jasa kieu mah banget. Ngorakane merendun. Atuh kok main mah seger kene udah nyabak-nyabak ya anjo. Oh, ka saing balik kaneng dia. Kolot. Malam yang suci ini. Aduh, pokoknya mah piang suaranya, Andaikan engkau datang kembali. Cek aing ge naon, suara aing bagus, ngelehkeun. Henteu bisa aing gitarna ieu. Sekian lama. Masa Allah banyak bujang ku hari meuli kararasep sampai birahi aing ngagaleleter. Aya tak kunaon ini hadekeun aing meuni kitu amat ya. Ih, sararieun at aing deukeun ini kitu. Aing gila amat. Tah, gede ku hari mah kotak aing. Lumayan kan. Yes. Tem. Itu dia kotak pisahan itu tuh. Banyak itu. Tenang masalah bu, mah koe yang bisa dibawa ka salon pin. Ada mau ngomong mana dia? Poho ko yang can bere cai. Pin, Gede deh mahnya. bare mantap nu pin. Bukna gede sedang nyebleh jangan dicukur. Woi, Uten, keron dia. Lupa pin. Bangsat kotok aing si eta. Anu leungit tuh ieu kotok aing. 1, 2, 3. Ah, nya untung bae. Udah dibejakeun ya poin ka Madun. Lamun teu dibejakeun kebiasaan saya tamalingan kotok aing. Di mana ieu si Uten? Kotok aing hampir bae nek kalepasan ya nek dipaling si eta. Lamun aing lengah dikit tadi, kotok aing leupas ku si eta beunang. Aduh. Lah, malah aya indungna doang, lah keur molor di si eta nya. Tanya bae ku aing lah. Soalnya indung jeung anak sama bae palalongo. Madun. Madun. Ibu kabar racun bau amat ya Madun. Madun. Ngariung aing bae. Sutem. Sutem aya naon sutem? Sutem dia anu paling kotok aing. Berak aku sutem mah kotok dia. Ho aslina geng mah teu bohong. Kotok aing meureun nyandang anang dia. Beneran aing mah Madun. Saya tajeng si Apin. Lamun aing lengah dikit, leungit eta kotok aing.
demi nage. Sekongkol ya jeung Madun segana. Kotok aing disumputkeun nya ku Madun. Wanianan dia, nyemputkeun kotok dia segala macem. Dia wani dia ka aing. Wani, Indu aing bagi dia sawaneun ka aing. Wani sagala katra ieu kan aing. Iya, geus gampang geus utang balik pokoknya tanya. Kotok aing leungit. lamun ditanya geura bae Madun, laporkeun ku aing ka polisi. Polisi pada dicoklat kan kabeh kotok dia. Oh, geus aya balik. Gariungan bae bukan nges. Boga anak hiji ngahiliukeun bae aing mah aya bae. Nek maling kotok batur segala rupa, bareng-bareng kotok sambu di paling seta meureun. Ih, gua yang di hulu yang nges. Mau tangeh keneh kaburi. Selama lor dibanding ka aing lah. Geus burit lah alhamdulillahnya. Iya lah ngomong-ngomong si Madun geus katimu can ya kotok aing. Aduh, bisa can katimu maing. Aduh, gering na ge dak. Aduh, ya gering naga aing. Gering 7 rupa ya mah. Astagfirullah, eta si Madun. Malah molor si eta. Hai, Kuntul lambeng. nah dia kuntul lambeng. Kotok aing geus katimun can dia. Aing. Ini. Agak tambah. Tadi si Adrian. Ini. Nyabungeut tak kembar. Doang nu ieu bae, doang di belah dua. Kotok aing, dia kotok aing. Kotok aing nyoy bisa sutem sana balik-balik ieu. Atuh manya dia dikeresek sampai kuari dia ieu teh katimu-timu dia. Mahal eta kotok aing. Atuh bisa malingas. Atuh dia lain bantuan aing malah molor bedong juragan bae. Capek aing. Capek geus naon kok dia. Kedua lu kotok lakuin paraban. Ih, maraban sakit tuh doang geus capek dia. Mau diberi jatah dia ku aing. Tuh coba ambun maraban ke ditu. Atuh aing makan geus kolot meureun dia mah. Capek. Heuh. Coba aing. Atuh leumpang ge pan aing di dia di ka dieu dia. Ha, ti dieu ka dieu deui maraban henteu. Atuh kan dia tugasna anak eta berbakti kana indung bapak. Seueuh. Ih. Tem naon eureun? Aya ambu aing dia pin. Istinja ambu dia bager ieu. Ih, teu nyahoeun. Bager ja ambu dia mah. Semua gunanan meureun. Ih. Hai ge. Ih, dia waihi tapi lempang bae. Ih. Balik tuh. Kotok tapi nah. Ambu. Bu. Mah kotok aing tem. Main sih. Main. Naon dari ulah mulai dong nuge lo. Jauh tem. Tadi nanti si Adrian tadi nanyakan kotok si Adrian, nyokot si kotok si Adrian. Ih, Mak, emang si Adrian aya ka dieu? Kau ada tadi ayah dia. Cina dia nyokot kotok, nak nyokot kotok lah dia. Nak mana nyokot kotok batur. Mak, aing nyokot kotok si Adrian mah Mak aing kagantian kotok ambu, Mak. Oh, Mak eta ge mah keur penting mah si Uteh mah ajak ngaliut cenah pangkeng baik cenah kotok ambu. Geus nyamanya neuk baliknya perlu. Tepin. Dia. Orang dia baru menyokot kotok ambu. Wah, si ambu. Murka ieu mah murka. Murka ieu mah yakin. Utang! Kotok sejuta aing dia. Ampun. Kemana dia Madun? Kemana dia Madun kan dia? Atuh kan ambu si Utan minta Iya makan itu benar Madun. Dia juga anak dia sama bae. Kan di utang. Sama gara-gara dari dia. dia. Gara-gara dia. Sunda lucu di Pandeglang, Sunda Pandeglang Abdul official. Nonton rame kabeh seserian, film na gokil tandingan. Maklum datang kabeh seserian, aya Uteh Said jeung Adrian, aya Ridwan, Ajir jeung Alvin, aya Imran, jeung Adot, komplit pisan jamin bubu datang. Ngadelagaan di lembur jahat dekat sembal make nongkrong bae. Si Uten sok nyieun haliwe anak hiji teu bisa diandelkeun masalah bae. Makan kieukeun matur pisan nu keur pusing mending nonton Matun official pasti seserian hate jadi ringan.
Atur nuhun nu geus lalajo. Ya receng Tong tuh. hilang Kaget sampai keren. gelai. Action. Paman lucu-lucu pisan. Aya Utan Said jeung Aldian. Action. Aya Ridwan, Ajir jeung Alvin. Dikang. Aya Irma, Mamai jeung Action. Adon. Pasti ngakak. Official. Lee.